Wal muradu bil mushafi, yang dimaksud dengan mushaf itu kullu ma kutiba, sakabehna perkara naon bae anu ditulisan ayat-ayat Quran lidarosati Quranin pikeun ngaderes, pikeun mempelajari Al-Qur'an. Walau ba'du ayatin mubhimatin, sok sanajan hanya sebagian ayat, asalkan bisa dipahami bahwa eta ayatnya adalah ayat Al-Qur'an. Wa yahrumu masul mushafi, haram oge menyentuh mushaf walau bihirqatin, sanajan make dampal, make pelantara naon lamak atau kain naon bae dicempal anggar haram. Ngan wa yahillu hamlul mushafi ma'a amtiatin, halal pikeun jalma anu head atau anu nipas atau teu boga wudunya naon hamlul mushafi mawa mushaf mawa Al-Qur'an ma'a amtiatin sartana pirang-pirang banda. In qasoda lamun ngamaksud sapa alhamilu jalma nu mawa Qur'an ngamaksud almata kana mawa banda wahda ungkul ieu mata. Contona Nyi Hindun bade angkat ka Jakarta tapi nuju head ngan hayang mawa Quran da bisi we sugan pasugan di panyabaan teh saat darah headna kadituna bisa maca Quran mah enggak teu naon halal-halal bae mawa mushaf mawa Al-Qur'an gitu. Dihijikeun sartana pirang-pirang banda ngantong dihandap teuing nya Quran mah di luhur diteundeuna dina kantong teh. Lamun dina koper teh mah Qur'anna teh diteundeuna belah luhurna pangluhurna motong digencet kunaon dihijikeun jeung sempak segala rupa. Rada make adab. Mawa naon mawa koper eusina baju oge dina koper eta teh aya Al-Qur'an. Teu naon asal jalma nu mawa Qur'an dina jero koper ngamaksudna ulah maksud mawa Qur'an, tapi ngamaksudna teh mawa koper. Maksudna teh mawa koper wungkul, ulah ngamaksud mawa Qur'an. Wa ma in qasada mushaf wahdau payahrumu. Sanajan nu dibawana koper eusi baju ngan aya Qur'anan, tapi didinya ngamaksudna mawa mushaf wungkul payahrumu haram. Jang awe nu head atau anu nipas. Wa ma in qasada mushafa, anapun lamun mah awe nu head atau anu nipas ngamaksudna teh mawa mushaf mawa Quran oge mawa koper secara berbarengan. Awalam yaksid syai'an atawa teu ngamaksud naon-naon. Jalma anu head atawa anu nipas mawa Quran dina koper teu ngamaksud naon-naon. Atawa ngamaksud mawa Quran jeung mawa koper payahilu eta mah halal. Versi Imam Ar-Romli. Khilafanil Alamah Ibnu Hajar, berbeda pendapat dengan Alamah Ibnu Hajar. Cek Alamah Ibnu Hajar mah teu meunang. Tatkala jalma anu head mawa Quran dina jero koper contohna dengan maksud mawa Quran oge mawa koper atawa teu ngamaksud sama sekali. Cek Ibnu Hajar jang awe nu head atau anu nipas anggar haram. Anu meunang soteh tatkala ngamaksud mawa benda wungkul. Modelkeun hanya ngamaksud mawa koper wungkul atau ngamaksud mawa baju nu aya dina jero koper teu dimaksud mawa Qur'ana.